Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sipkuring Intan Mariam dina program Warta Basa Sunda. Pamirsa, aya warta naon dina dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Organisasi nu aya patula patalina jeung atikan pailmuan Katut Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atawa leuwih dipikawanoh UNESCO geus nangtukeun yen tanggal 21 Februari teh mangrupa Poe Basa Indung Sadunya atawa International Mother Language Day. Nu jadi tujuan utamana nyaeta pikeun ngamumule sakumna basa indung atawa basa daerah nu aya di sakuliah dunia. Eta hal teh payus jeung Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 nu mangrupa parobahan tina Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 ngeunaan miara basa, sastra, jeung aksara Sunda. Tisaprak aya katangtuan kitu, hampir sakabeh nu mibanda basa indung atawa basa daerah unggal tanggal 21 Februari masyarakatna objek ngarayakeun rupaning kagiatan minangka meeling tur ngarahrah Poe Basa Indung tea kaasup di Tatar Pasundan. Kagiatan nu diayakeun di sawatara wewengkon di Tatar Pasundan kayani ngayakeun rupa-rupa pasanggiri. Nyieun meme nu eusina mangrupa meeling Poe Basa Indung uar pangajak kabalarea sangkan miara tur ngagunakeun basa indung ngaliwatan bender jeung saneskara kegiatan kasundaan sejenna. Kutarekah kitu dipihareup rasa urang Sunda leuwih deukeut jeung basana. Kapan cik pepatah kolot ge anu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusa lintang ti basana, moal aya deui anu bakal apal kana basana lintang ti bangsana. Munggaran dipielinna Poe Basa Indung nyaeta tanggal 21 Februari tahun 2000. Tur saban tahun ditalungtik kana kalumangsungan hirup huripna basa Katut budaya saalam dunya. Tina hasil panalungtikan salah sahiji lembaga nu mibanda keahlian pikeun nalungtik kalumangsungan basa saalam dunya Summer Institute of Linguistics katangen leuwih ti 6.000 basa saalam dunya masih keneh digunakeun dina campur gaul sapopoe. Anapun basa Sunda dina hasil eta panalungtikan ditetelakeun digunakeun keneh ku 27 juta panyatur. Tetela rakeneh ngagunakeun basa Sunda. Mugia bae basa Katut budaya Sunda di alam kasajagatan tetep nanjung. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur warta dina Wanda Basa Sunda danget ayeuna. Simkuring pun Intan Mariam amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.